Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang hadaro heula sasarengan supados berkah ngaosna ila hadarati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa suhadai wa sholihina wa jam'il malaikatil muqarrabina wa khususon laru syabdul qadir ajilani wa khususon laru syedina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususon laru himusani wa kitab riyadul bani asyanawi abantani ajawi al-alim al-alamah usulihim wa furuhim wa silsilatihim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Riyadul Badi'ah halaman 36 aya kitab Sapinahna. Buka kitab Sapinah halaman 36. Ieu Riyadul ieu Sapinah ieu Riyadul Badi'ah bawahna. Bismillahirrahmanirrahim. Babu arkani sholati ari eta bab bade martelakeun kana pirang-pirang rukuna salat. Arkanuha ari pirang-pirang rukuna salat salah satu asyara eta ayat 13. Rukun salat ceuk Riyadul Badi'ah mah ayat 13. Al awalu ari anu kahijina an-niyatu eta niat makrunatan barianan dibarengan bijujin kalawan hiji juj min takbiratul ihrami tina buktina maca takbiratul ihram. Jadi nu kahijina teh niat bari maca takbiratul ihram pas Allah pas kitu teh pas maca Allahu akbar teh dina hate teh niat gitu. Jadi bareng maca takbir jeung niat dina hate usolli fardhu maghribi salasa rakaati musabbih akabati adaan lamun jadi imam lillahi taala lamun jadi makmum lillahi taala. Salasa rakaati musabbih imam lillahi taala Allahu akbar gitu. Lamun teu bisa ku bahasa Arab ku Sunda wae pas Allahu akbar pas takbir teh niat abdi salat maghrib contohna. Niat abdi salat maghrib 3 rakaat barianan jadi makmum lamun ngamakmum 3 rakaat barianan jadi makmum fardu karena Allah taala gitu Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut wasani jeung ari anu kaduana al-qiyamu eta nangtung rukun salat anu kahijina niat bari dinu hate ngucapkeun dina mulut sunat lamun dinu hate wajibna niat teh tempatna niat dina hate. Wasani jeung ari anu kaduana al-qiyamu eta nangtung fil fardhi dina salat fardu dina salat sunat mah diuk ge teu nanaon. Nu anu kudu anu jadi rukun salat mah nangtung dina salat fardu. Nangtung dina salat fardu lil qadiri ka jalma anu kawasa nangtung lamun anu gering teu bisa. Alaihi kana ieu nangtung. Waman jeung ari saning jalmana ajaza eta anu apes ieu si jalma anu teu bisaeun ieu si jalma anil qiyami tina nangtung tina salat bari nangtung sholat mangka salat ieu si jalma jalisan barianan anu diuk. Pain ajaza dulu lamun ma apes atawa teu bisaeun ieu si jalma salat bari diuk teh anil julusi tina salat bari diuk. Irtaji'a mangka salat ieu si jalma bari nyangigir ala janbihi netepan kana gigirna ieu si jalma. Wa istiqbalu kiblati jeung madepkeun ieu si jalma ka kiblat biwajhihi kalawan wajahna ieu si jalma nyangigir tapi wajahna nyang hareup ka kiblat. Nyangigirna berarti ka kiblat nyang hareupna ka kiblat. Wa muqaddimu badanihi jeung nyang hareupkeun awakna ieu si jalma. Nyang hareupkeun awakna si jalma ka kiblat. Nyangigirna nya hareup ka kiblat. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon ayat taji ayanta nyangigir ieu si jalma ala janibil aisiri netepan kana gigiran belah kenca. Jadi nyangigirna teh belah katuhu
awak sisi anu belah katuhu berarti kepala ka kaler, sukuna ka kidul, tah sirahna yang hadap ka kiblat gitu. Lamun ngigirna ka belah kencama makruh. Min gori udrin bari teu aya udur, lamun udur mah yang hareupna teh ka belah katuhu, lamun belah kencama makruh. Fa in ajaza tuluy lamun mah apes keneh wae si jalma teh anil ditijaitina salat bari nyangigir. Istaqo mangkat nangkarak ieu si jalma ala dhori netepan kana tonggongna ieu si jalma. Teu bisa kana nyangigir ka belah kencan nyeri nangkarak bae. Wajib jeung wajib alai ka si jalma non ayar payan tang ngangkatkeun ieu si jalma rosau kana sirahna ieu si jalma, tapi ngangkarak teh sirahna kudu diangkatkeun. Wajib cenah. Bisayan kalau hiji perkara jadi liustak bila karena supaya yang hareup ieu si jalma al kiblata ka kiblat biwajihi kalawan wajahna ieu si jalma. Jadi yang hareup ka kiblat sirahna teh kudu yang hareup ka kiblat. Lamun nangkarak berarti kudu dibantalan kepalana teh supaya yang hareup ka kiblat. Kakina ngagoler, sukuna ka kulon, yang harapna ka kulon, wajahna sangarepkeun ka kulon, angkatkeun ku bantal sirahna tangreukeun gitu. Jadi supaya liustakbila al-qiblata biwajhihi wa yajlisa jeung kudu diuk ieu si jalma li ruku'i pikeun ruku, tuluy diuk ke rukuna. Wa sujudi jeung sujud in amkana gitu ge lamun mampu hu ka ieu si jalma naon dalika ieu diuk. Eta ge lamun mampu diuk ruku sujud teh, lamun teu mampu mah ku isyarat wae ruku sujudna. Fa in ajaza tuluy lamun mah apes itu si jalma teu bisa keneh wae itu si jalma tina salat bari nangkarak diuk teh rukuna ku diuk jeung sujudna ku diuk asyara mangka isyarat ieu si jalma birosi kalawan sirahna, tah ruku sujudna teh ku isyarat. Jadi salatna ku isyarat sirah jeung ruku sujudna ku isyarat sirah. Fa in ajaza tuluy lamun mah teu bisa keneh wae teh si jalma ku isyarat sirah salatna teh. Asyara mangka isyarat ieu si jalma biaswani kalawan bibirna ieu si jalma, kalawan dua bibirna ieu si jalma. Ku bibir, ku mulut. Wa in ajaza lamun teu bisa keneh wae ku mulutna teh geus teu bisa digerak-gerakeun acan ajaza ajro mangka ngaberjalankeun ieu si jalma arkana sholati kana pirang-pirang rukunna salat teh ala qalbihi netepan kana hatena, cukup dina hatena. Ala qalbihi netepan kana hatena itu si jalma. Lamun teu bisa keneh wae ku mulut acan ku hate wae dina hate ngajalankeun rukun salatna. Maca niat takbiratul ihram. Tuluy cek hate teh urang teh maca Fatihah. Maca doa iftitah tuluy maca Fatihah, tuluy ruku sujud, tuluy yang tidal, tuluy maca tahiyat awal terus gitu ku hate. Wa fi jami'i zalika jeung eta tetep tina sakabehna itu tingkah layan kusu eta moal ngurangan. Namin ajrihi tina ganjaran salatna itu si jalma syai'an kana hiji perkara oge. Jadi sok sanajan salat dina hate lamun mah urang teu mampu ku salat bari ngagoler atau ku isyarat ku mulut eta ganjaranna moal kurang, tetep seperti ganjaran salat-salat jelema anu mampu anu biasa. Salat anu nyangigir ganjaranna sarua jiga jeung salat anu nangtung, lamun mah urang teu bisa salat bari diuk. Salat ku isyarat ku sirah ganjaranna sarua jiga salat anu nangtung, lamun mah urang teu bisa salat normal, teu bisa salat bari nangkarak acan atawa rukuna teh bari diuk. Ruku diuk, sujud diuk teu bisa, ku isyarat sirah hungkul ganjaranna mah kurang kitu maksudna. Wa yajuju jeung meunang lil qadiri ka jalma nu kawasan non ayu sholayan ta salat ieu si jalma anapla kana salat sunat qaidan barianan anu diuk. Jalma anu nangtung ge anu jag-jagoa ringkas lamun salat sunat bari diuk teu nanaon. Wa murtajian jeung salat bari nyanyi kitu nanaon. Lakin sawaba qaidi tatapina ari ganjaranana jalma anu salat bari diuk mah nisfu sawabil qaimi eta saparohna
ganjaran salat anu nangtung. Wasawabul murdoji jeung ari ganjaranana salat jalma anu bari nyangigir nispus sawabil qaidi eta setengahna deui salat jalma nu salat bari diuk. Jadi salat sunat sanajan urang kuat kana nangtung salat sunat bari diuk mah teu nanaon, nek bari nyangigir teu naon, tetapi ganjaranna lamun salat bari diuk ganjaranana setengahna salat anu nangtung. Lamun salat bari nyangigir setengahna salat anu bari diuk gitu. Wasalisu takbiratul ihrami wallahu alam bissawab.